Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Salma Septiani ti kelas 11 IPS 1. Abdi kawi ti SMA Negeri di Ciranjang. Madegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun diantara anu temana pandemi COVID-19. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung pipayun orang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Nu Maha Esa anu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para wargi sakalian anu kusimkuring dipun kahormat. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema pandemi COVID-19. Sataacan abdi nerangkeun COVID-19, abdi bade naros naon anu dimaksud pandemi. Pandemi nyaeta hiji wabah panyakit global numutkeun kana WHO. Pandemi dinyatakeun nalika kasakit anyar nyebarkeun ka saluareun jagat. Naha bati disebut kasakit anyar lantaran emang anyar-anyar kapanggihna. Sedangkan COVID-19 nyaeta hiji ngaran virus corona anyar anu muncul akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Di Cina terus nyebar ke hampir kabeh negara di sabelah dunia, kasup Indonesia. Virus corona biasa dipancarkeun ngaliwatan batuk oge sareng bersin. Virus corona disebabkeun ku kalong sareng beurit. Kumargi kitu, urang sedaya kedah ningkatkeun cara pola hidup sehat. Urang tiasa ngajaga sareng ngacegah di COVID-19 nyaeta ku cara nganggo sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Nganggo masker pikeun kaluar ti bumi sareng pami nuju teraraos. Sareng ulah bergelombor atau berkumpulan. Urang sadaya kudu tiasa ngajaga jarak sabab urang teu nyaho si eta katular virus corona. Mun salah sahiji aya nu katular panyakit eta, pasti kabeh bakal katularan. Nauzubillah. Sing dijaraukeun mugi alurang sing sarehat sadaya tur ngadoa penyakit atau virus corona sigara leungit. Amin. Para hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu anu dipikahatur. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi